Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa napangan deui. Satacana dipedar ieu cariyos kuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Mangga urang lajengkeun carios muja ka bagian ka duanya ya carios karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawitan. Sanggeus kitu mah ajat ngajak onyon asup ka jero imah lain imah kitang tawih pantes mah mun disebut saung sabenerna mah ajat teh rek indit pisan pas basa onyon datang jat nah adik kadinya adik didinya reka mana geus gending kitu. Tadi nama kuring terek nyaba oi. Hayang nyaba kuring teh. Nyaba ke mana jeung onah teu? Kudu jeung onah tuh. Erek ka gunung Caringin. Dewek teh sorangan wae we anta jeung si onah henteu. Duh, ari maneh mah nyabana nahaon? Make jeung indit ka gunung. Gunung Caringin sagala, yeuh apanan Gunung Caringin mah tempat memujaan euy. Memang jeung nyana kuring teh datang ka Gunung Caringin arek muja ka Siluman Bagong. Astagfirullahaladzim. Gara istighfar maneh atuh. Gara istighfar dosa sia kitu peta teh dosa. Ari dosa teh mah dosa, tapi kudu kumaha atuh. Kudu kumaha onyon, kahirupan kuring kiwari, mending geus terus-terusan kieu. Capek kuring teh capek onyon. Sangsara wae, geus bosen euy. Hirup sangsara teh bosen kuring teh, bosen pisan. Jat, ikhtiar wae nu bener atuh. Cing soson-soson ikhtiarna munajat ka nu maha kawasa. Yeuh, Allah oge bakal ngobulkeun kana naon rupa nu dibutuhkeun ku urang. Asal urangna husu ngaduana. Ari onyon, lain bohong euy, lain bohong. Kuring ye geus burber ieu teh kan itu kan ieu niangan pagawean tapi teu hasil sedengkeun beuteung apanan kudu dieusian onyon kudu dieusian butuh teh tapuh kabutuhan hirup sapopoe teu weleh wae kudu aya kudu dicomponan katambah kuring teh teu boga nu gering deui. Tamoga aduh karunya urang oge kumaha tuh. Jat eling atuh gera eling jeung gancang wae bolaikeun paniatan muja teh Allah moal mere cobaan ka makhlukna nu moal sanggup nandanganana. Saha nu gering teh atuh saha ceuk onyon nya tungtung namah ajat ngucap istighfar terus nunjuk ka jero imah. Oh, hidung kuring nu gering teh euy. Geus aya meureun sabulan mah karunya ngajobrak wae. Lain teu diubaran. Pareng ubar oge ukur aya we, ubar kampung.
tapi pan tepi kaki wari indung kuring teh can cager kene ieu teh onyon can cager karunya. Nya wae gening di jero imah teh katempo aya nu ngagoler bari ngahanju onyon tuluy nyampeurkeun nu keur ngagoler. Onyon munajat kanu maha kawasa sangkan nu gering gancang cager. Nya ajad tungtung namah ngeluk wae tungkul hatena nya sabil sabab teu terus indit ka gunung caringin atawa rek dibolaikeun wae. Nya dina kaayaan kitu teh jol aya sora tanpa jirim anu mangaruhan sangkan manehna kancang wae indit ka gunung caringin. Lamun manehna teu indit hirupna bakal sangsara. Tawaleh wae dihina batur. Nya tungtung namah wajat bari jeung teu bebeja ka onyon. Nya manehna terus ngagedig indit ka gunung caringin. Onyon puguh wae teu wani ngahulag. Basa apal yen aja teh maksakeun rek indit ka gunung caringin. Nya onyon teh terusna nanya ka Ona. Ece Ona, ari ece apal Kang Ajat rek muja ka gunung caringin kitu? Cek onyon, Onah kur unggek. Sabab pangna Ajat nekad ka gunung rek dititah sadengun teh dititah ku Onah nunggeus teu kuat hidup sangsara. Ari Onah nyaho di gunung caringin teh aya tempat muja ti karsih babaturana jadi jelema beunghar cenah alatan muja. Nya ningadenge kitu mah onyon meuni istighfar sababaraha kali. Basa Onah nyaritakeun yen muja matak beunghar teu apal kumaha balukarna eta muja. Tah kitu onyon saurna teh di gunung caringin matak beunghar jadi Kang Ajat teh disina kaditu wae mudah-mudahan we atuh bisa beunghar kitu tah. Masalah eta mah kumaha engke wae. Onyon harita keneh tuluy wae amitan ka Onah. Kituna teh rek nyusul Ajat sugan wae Ajat bisa sadar tina kahilapan nana. Gancangna carita Ajat harita pasosore geus nepi ka imah kuncen gunung caringin. Kuncen gunung caringin teh katelahna bah kucubung. Nya harita ye Ujang naon rupa pamaksudan Ujang abang geus apal ieu teh. Nah Ujang teh siap pikeun muja kitu ka Siluman Bagong teh jeung sadia syarat-syaratna Ujang. Lamun geus sadia syarat-syaratna mah ke ku Abah rek jampean heula nya sangkan lancar sagala rupina. Mohon Abah, punten we Bah, rupi syaratna teh naon Bah? Aduh, kalaresan abi mah teu acan apal Bah. Ari susujang sugan teh geus apal. Heug atuh nya ke ku Abah dibere nyaho. Cek bah kucubung kituna teh bari ngaharewos ka Sukri. Bari ngaharewos ka Ajat. Satuluy namah kerung wae diharewosan kitu teh kumbah kucubung pok harita nyarita deui. Aduh, Abah, punten we abi teh teu apal jeung teu nyadak sasajen Bah model kitu mah. Kudu kumaha Bah sae nanya. Ya teh duh ari kahoyong mah
enggal-enggal bah, hoyong beunghar abi teh bah. Isin tuna ku tatangga dihina wae, dijajele. Jalema teu boga cenah, sagala teu boga bah. Nyeri hate teh bah, nyeri teuing teu meunang diubahan cenah kitu mah. Ari dasar maneh teh Ujang. Yeuh, memang na gampang kitu muja teh yeuh. Menggeus. Kieu we atuh ayeuna namanya. Temawa syarat-syarat nama tang tuh. Ujang teh lapar henteu Ujang. Jeung sabab yeuh lumampah teh nu sakitu jauhna aban. Abah mah rek nyuguhan heula daharnya ka Ujang. Tapi abah mah teu boga nanaon geuningan anu ngareureunah ieu teh. Tuh di pipir abah aya balong cug ka ditu, gerang lauknya ka ditu. Jeung ulah sok pilih-pilih deui nu mana wae we ala ceuk abah kucubung bari cengkat tuluy ka pawon. Nya kasampak ambu ijoh nu jadi pamajikanna bah kucubung keur ngahuleung wae di hareupeun hawu. Kunaon ambu teh mending ngahuleung kitu atuh. Puguh kami teh duh. Keur mikiran abahna yeuh. Nah, ari semah teh rek dikumahakeun ku urang. Sabab ari teu mawa sasajen mah bingung kuring teh. Masrahkeun ka Raja Siluman Bagong na oge kumaha atuh Mbah. Abah oge bingung ieu teh. Bingung teu manggih tungtung, tapi keun bae nya. Tong jadi pikiran ayeuna mah. Semah teh geus di ku abah dititah ngalalauk. Tah engke lauk teh asakan ku ambu. Tuluy suguhan tah. Ka eta semah teh nya. Alus kitu mah atuh bah. Nya bade. Saenggeus kitu mah bah kucubung. Nepungan deui. Ajat pok nyarita kitu. Jang Sukri kumaha geus ngala laukna encan ieu. Geus meunang can lauk teh. Parantos abah, parantos. Aduh, laukna ge bah, mung aka ukur aya 2 geuning bah. Anu hiji maling has bah. Aya nu hiji deui lideuk pisan. Kan hanjakan we meni begang lauk nu lideuk mah. Aneh bah, tapi kapaksa wae lauk nu lideuk teh diala ku abdi bah. Diala wae. Keun bae Jang, keun bae. Mana kitu oge meureun nu begang teh kudu disuguhkeun wae ku Ujangnya, kudu disuguhkeun ka Ujang. Ceuk Mbah kucubung harita. Nya gancangna carita sanggeus nyuguhan dahar ajat mah. Bah kucubung ngajak ajat deui ka leuweung. Di tengah leuweung teh tetela atuh aya guha lawangna katutupan ku kakayon. Saterusna bah kucubung nitah ajat asup ka jero guha. Tapi saacan asup ka jero guha teh bah kucubung mapagahan heula ka ajat. Jang ajat sok ayeuna mah Ujang teh geratapanya di dieu sapoe sapeutingnya Ujang kudu nahan naon wae gogodana nu baris datang ka Ujang ke. Lamun nepikeun ka isuk Ujang lulus tina eta godaan teh harita teh Ujang teh lulus eta teh lulus. Ujang ku abah baris dianteur ka Raja Siluman Bagong. Tapi sabalikna lamun Ujang teh lulus, Ujang teh moal bisa balik deui ka imah. Sabab wujud Ujang geus lain manusia deui geuning. Tapi jadi bagong Jang, jadi bagong teh sanggup henteu. Ceuk bah kucubung ajat ukur unggek. Nya bah. Siap, pokona mah kudu berhasil abi teh bah.
kudu berhasil hayang beunghar tuh dah mah hayang beunghar hoyong meser motor hoyong imah halus hoyong HP halus nih mah komo cenah ayeuna mah seueur mah aya motor listrik cenah mah Geuningan jelema mah sagala loba kahayang geuningan. nyeta tuh mah maklum jalma hirup mah Geus ka ditu atuh. Kocapkeun ayeuna onyon suronyon kabeneran geus nepi ka puncak Gunung Caringin nya tuluy neangan imah kuncen Gunung Caringin lumayan rada lila onyon neangan imah tapi teu lila harita onyon manggih hiji saung nya tuluy ngadeuketan ka eta saung ku onyon kadenge di jero saung teh aya nuker ngalobrol nya ngahaja heula ngadedengekeun naon-naon nu diobrolkeun ku jalma nu aya di jero saung. Nya di jero saung teh aya 3 urang lalaki tengah tubuh ururuntut komplotan karaman nu katelah karaman macan tutul eta 3 lalaki tubuh teh tayalian toha akil minangka tarmin minangka pangkolotna pok harita nya rita toha akil dewek mah masih ngarasa nyeri hate yo nyeri hate pisan ku si Ajum euy urang nu capena sedengkeun manehna ngeunahna sabada urang limaan ngarampog harta banda juragan Sueb jalma numpang beunghana di kampung mudun pan hasil rampoganna teh kabeh digubug si Sajum kasebelan digubug kabeh sedengkeun urang tiluan harita teh digabroskeun ka jurang terus tunjung si Ajum atuh Kang Japra hapanan nepi ka hanteuna euy disabet ku bedog si Ajum untung emas mah batangan anu lobana sapeti euy disalametkeun heula ku Japra teh untung pisan cenah barang eta emas batangan sapeti dikubur ku Kang Japra di tengah imahna euy baru Kang kitu Kang Tamin bener teu jadi emas batangan seperti teh dikubur di tengah imah Kang Japra. Bener. Cenah mah kitu matak si Ajum ti heula kungsi ngaduruk imah si Japra. Tujuanna lamun tanah urut imah Kang Japra teh geus kosong, ku si Ajum rek dibeli. Tah emas batanganna teh sapeti nu dikubur di tengah imahna Japra teh euy rek digali cenah. Tapi si Ium jadi pamajikanna si Japra embungeun ngajual eta tanah teh. Tungtungna si Ajum ngabageran wae ka si Ium. Sugan wae meureunnya ari dibageran mah si Ium teh engkena bisa diolo euy. Tur daek ngajual tanahna ka si Ajum. Si Ajum deui loba duit ku jalan mere nginjem ka batur ngabangun imah nu beak ku seuneu cenah jeung mere pagawean euy ka anakna si Ium geus bujang teh tah kitu nya euy kalakuanna si Ajum teh. Dasar setan eta mah dasar setan bungkuklan euy si Sarjum teh euy lamun kitu carana mah kudu diwarah euy si Sajum teh tuman dolo. Kang Tamin nah didinya teh teu hayang kitu miboga emas batangan dikubur teh lain di imah Kang Japra. Pokoh wae hayang mah pokoh mata penting isuk mah euy urang beresan wae si teh mantong disesakeun dolo. Tapi kade Kang kade
urang teh ya kudu asa ka sakola badami. Meureun arek meresan sium aya sebab cenah sium teh geus boga salaki doi ena mah. Salaki doi nu anyar. Tamin puguh wae meuni unggut-unggutan basa nyarita kitu teh. Harita pok nyarita deui. Bener oi. Orang teh kudu hati-hati di ngalang jalankeunana. Naon rupa sagala rencana sabab sium ya disagigireun geus kawin deui teh. Apanan sium teh kabogaan deuleu oi anak bujang anu kiwari jadi tukang ngangona si Sajum tah. Onyon nu harita keur ngadedengekeun obrolan Tarmin jeung sabatur-baturna teh curihak basa ngaran indungna disabit-sabit. Nya Onyon tuluy ngomong sorangan dina jero hatena. Kurang ajar geuningan sing horeng. Juragan Ajum teh beungharna hasira rampok. Duh, Bapak tesangka geuning. Papa teh urut-uruntut rampok. Ya Allah, mugia dihapunten kana kelepatan sareng dosa-dosa pun Bapak. Awas ya Ajum, tungguan wawales ti aing. Aing baris ngayakeun balitungan jeung anjeun. Hutang pati dibayar pati. Cek Onyon bari ngepeulkeun pereupna. Saenggeus kitu mah gedig wae Onyon ngagedig balik deui ka Lebak. Rek mulu ka imah Mang Tisna saurang jawara kahot. Adi bapana lat poho ka Ajat mah. Urang caritakeun wae gancangna. Onyon geus nepi ka mangna nu katelah Mang Tisna. Puguh wae Mang Tisna teh colohok atuh sabab Onyon keur pada neangan ku anak buah Juragan Ajum. Cenah Onyon geus kumawani maling kalung Juragan istri. Onyon cenah ayeuna mah geus kakaburan. Sareng waktosna seep cenanya. Duh mohon aya wae ieu mah Mang Onyon. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa ditepangkeun deui nya. Mangking ceuk ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.